loba jelema nu muriang parah. Dokter ieu, ahli hikmat ieu, kiai ieu teu cager-cager. Nah, meureun aya sesuatu di dirina sedekah, jadi cager. Teu saeutik teh jelema nu kos kitu. Entar tadi ieu pusing bae, boga permasalahan teh anggeus pusing bae. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus wirid ieu, wirid itu, tapi tetep bae pusing bae. Sedekah, cager. Urang mah teu percaya sih. Cenah kiai, ya kunaon hiji awak ge galuse bae, aju. Nomor kadua puyeng bae. Panyakit ka dokter mah geus dicek dokter, eueuh panyakitan, geus dirongsen sagala, geus di USG. Di USG masih mah atuh meunan hamil. Geus ada kiai. Ieu tentu teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus, sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai blow on. Kita sedekah teh blow on. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun. Geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dijanten naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititanteu naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti. Lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha carita anu alhamdulillah dan urang beuk samagahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah diangsongkeun kadinya 2 pulung bae 2. Dahar bareng. Kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah itu polona. Bunguna ceuk eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu.
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus ki ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh aku impuk heuh bener biak deh celina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu eta daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak tabah ujang urang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip ujang baru bari uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we ieu sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat arah nasi cek santri tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaran pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu mah pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit cek kitu teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh Iman teh bebeja ka kiai bae. Kiai kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia. Kudu bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asa teh gengna ku aing kudu. Aya geng di dieu geng pamalingan. Ari panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih, Kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah di situ mah dah. Dan pamim aja dah, udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai, paling anu maling anak buah aing cek nya teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana di dinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doa. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manya aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia kan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene emangnya aing titah nyak paman sendal geng aing goblok bari atuh aing mending salat Jumat cek cenah teh dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid dengan bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu teu emang kuna sendal leungit deui bae cenah aju kuna teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kabah barengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditaliat kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisa abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu
ngajadikeun tenang sebab naon kudu Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu samiun Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa aya urang babalik mah Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede dek babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tengah haja tobat teh tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopiah maju pakai sorban jicak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai semalam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana muludan saya turun aja WTS ke bawah di jalan kayak saya turun jangan ikut aja muludan ntar habis muludan baru kita cari hotel enggak kayaknya di hati namanya kiai ke hotel enggak saya turun di sini jangan udah ikut aja muludan dulu ikut dulu saya kan nggak pakai jilbab saya pinjemin ntar gampang jilbab mah sorban saya juga bisa geus geter-geter wetes salah muludan datang ke tempat muludan atuh kiai teh kan nginjem bu sini kenapa ieu nginjem heula jilbab ye ibu nyai tinggalin jilbabna oh iya dibere ya tuh pakai jilbab waduh waktu wetes kan geus sadangdan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ulu bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan Gustiata lagu di forum bawah lah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah di hatena
Atuh terus atuh karena ke ibu kiai atuh dihormat atuh. Bow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana teu jembar. Lantaran hatena kan lain muludan janama atuh. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus ieu nang ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik. Nyeun cerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh mah nya cenah urang teh cerik. Cerik deui kabeh. Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasinggung banyak nah unduk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh ikut. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurunkeun tadi yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek ngana tetep kuda turun bae. Turun dibere berkat. Bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri. WTS ge bae ada di markas jana. Bari tipe 3 daharan cau berkah. Jauh berkat, sanggup berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh goda kiai kabablasan sia sama deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan be ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh cauna muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkeun ku urang masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hai sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamangfaatanna masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beli tah ku sia boleh careka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu ngeusang mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus mah malu ke HP tuh daripada dicarekan mending belean aya tah sia belean masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya sorangan kan gua hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah konsina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager dah mulai gitu nah panggil neng di mana pabrik emang mah mana sih nuju kenal itu dah ya tah stek and jeep ngaranna tuh mulai gitu diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu mah masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh. Jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos kitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang. Kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sugan teh saha kitu. Ulah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Moal eta mah urang anu sedekah muludan. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Dementak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur jalan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis. Masya Allah. Mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanul lahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi. Apakah tenyarawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Memantak di dia istifham litakrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah
sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing, sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Muncan aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah, lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal kebal di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipeting teh deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak tur ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, ida wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Kada di bareng asalan mun kada kalohor mah rarengkod di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridoan. Hayang ngayaokeun ridho teh kudu make ijab qabul. Tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri. Jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tolong. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin, senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun ieu. Udah bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya ada tamu jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serab ka nu sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Tidak mah lain kuranan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Kubrak tetandaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, king salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot nyarita sodako geus. Aing mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiaina moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang ban teh. Emang Kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh Kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di Kiaina dibere. Mantak begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada ditu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Dah.
ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh asa kumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih. Haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR malah. Sudah be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu tak cekulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram. Makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditaekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngarokok. Kiai tolol. Kita lo teteh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye. Kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pakai sanaria mati logi itu pan. Ipan gede ieu mata ngisi kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Aya pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi, wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tah didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetama hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab tah ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu jauh cak budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka harti. Eta teh di Indonesia teh teu isinin tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Polisia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantap moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun walaya ya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Lah ieulah lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah ji kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah.
kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kadua walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngaji di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon teh budak. Nah, ieu sumpah teh, aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engke ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu apa qad warada an Aisyah anha qalat an-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema nu kos matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah tidak demi Allah maka wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong entah mah demi bae entah mah sak aya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminul naon tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos gitu maningan nginget-nginget rangda
nu di imam lagi sekolot juga erang dan udah sekolot maki sugan anakan deui jang perang. Cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieun ka bibi. Paldaikeun nyararandu kabeh ge. BB jam itu BB jam loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos sekarang itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua, yaminna yamin akidah. Iya. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotumanuku anjing dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah ieulah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh tina ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kiparat jatuhna kana wajib kiparat eta lain pagawean urang sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta nah ku ulama lah di ijtihad tinggal urang mah sumpah ngabagi 3 eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ge ye ngaji ye tetik la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum hiji kuari wao patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki wakhidukum bima aqadtumul aiman. Geus 2 tah. Katilu yaminul gomus. Eueuh di dieu dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sekian cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum 2 au ta khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi kamu menteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah 3 au yat'amu 'asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi 3 berarti kiparat lagi nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap nah kuari di samping eta engke au teh dipilih hiji au li taksib ngabagi kifarat nomor kedua jatuhna hukum make au na li takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu diistisna sebab deuk diistisna kudu aya mukhayyar heula eta ngaji geus kadinya geus apeng-apengan geus ngaji naon teh si kiainya eta geus kos kitu sebab deuk aya nu diistisna ieu nu terakhirna mana faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam aya deui kiparat puasa
tapi pak ilam pamalam yajid tak ndek ngaluarkeun nu kitu berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatuhna sebab dek diistisna tuh kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu mata kudu sembarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin ditanya ke ayatna Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih nggak usah tanya ayat yang penting nih apa nih kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih cek di luar naon sih tak bukan sia di luar apa nih ayo ya jangan minggu hari paling dekat dulu ulah istiqomahan di anak bentak kalambon saya malaikatnya asap kadinya ya Allah hukum imalalaunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad ieulah aya usul fikih Syafi'i aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami mentak ngaranna ge Jamul Jawami mentak asal geus bisa Jamul Jawami we gas sokana mah mun teu bener edan ngalantur cenah lamun bener geus cenah Jamul Jawami mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah ngalantur sebab asa hebat cenah teh asa hebat otakna ge beda kadeleuna herang kos bol monyet beda deh ilmu profesor sama lain lalagan mun bener jago kiai eta mun teu benerna sing serikeun ieu hukum sembarangan entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge disering-serikeun ngan antepkeun lela jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas iya sadu waktu tama jangieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab wah gimana nyieun kitab pan ieu mah entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin oh qala qasama al ulama ila salasati aqsam lagun wa munakidatun wa gamusun amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta menang tadi teh ta ka babi heula iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji moal bisa ku mingguan kieu moal bisa yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung sing ngaji beuh masyaallah mentak anak bapak di pondok ngadapang di pondok teh 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin lain hese ngaji hiburan hukum ulah zetik ye ku hese-hesena tak nomor kahiji ya amirul lagwi aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua walakin yu'akhidukum bima qattum lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah nah berarti nyusul lu tadi nomor kahiji lagu nomor kedua adalah yaminul munakidah pasti berbeda sebab asal aya lakin ge ngaistidrak lu tadi nah dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh lain deui fungsina takibul kalam lamun tadi heueuh ieu henteu mun tadi henteu ieu heuh kitu teh ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula jeung santri onam temannya nama geus biasa ka bulan kabale geus biasa temannya nama kos kitu mah wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal teh tuh geus lain deui hukum teh tah oh ya heuh nya barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh matak jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah
Mata kuja ada di bawah eta alfiah teh. Aya bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiahnya. Sok dicekelan we cenah kukula tong moal poe. Ngaji moal bisa supir nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya ayah fa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya falahu awala falahu tapi sumayah ni sufi yaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah Al-Quranul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur sajeng eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Eta kira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang gitu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat, kifarat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar-dahar belut teh. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu, sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah. Demi Allah, moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti ka lohri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti ka lohri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Si hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieu lukas kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya si hade kaya kifarat nate. Fakafaratuhu yat'amu 'asharati masakin. Kayak kifarat. Nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kumaha yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tatagenan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah ye. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus.
Gagauli wallahi ma fa'altu gajah. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang, penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar. Koboka cendol, sana tsunami. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf, Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, uleun, golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalut. Dikualikan mau kemana lo, Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun dit. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zabannya gitu. Mau kemana lu, Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masyaallah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi Sahih anna Arabiyan sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Sit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui Rasulullah? Qala saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa.
Gola cek eta Arabi sumamaza ya Rasulullah. Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabanya. Cek manehanana wa mal yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema. Anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal jasa loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat. Make sumpah ye bakalna ye lolobana adalah amir sultan. Kuari coba ketika sidangnya cuci tangan tidak saya. Sampai getare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pemerintah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Tengah-tengah tenaga teteng isukna kapanggih aya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kekituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula anak. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ideule gue. Iya, aku ieu tah ieu na ge toel aing teh setik. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Apa namanya aing? Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap nu aing. Aya keneh kwetansi lagi ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Pokoknya namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku izin ku ego, wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan, ayo naon? Kaya deh, diuk. Ih, budak leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah Polresku. Ayo dek dibeate. Dia kak, no kolot ya. Diu, bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut pan kan no kolot. Ya lupa ya, terbalik kasih mana? Bisnis. Yes, bisnis tahun yang saha. Atuh panding babaturan, pan kamar nyamper ka diri. Ya, terpercaya. Iya itu sih dia percaya ka salaki, dia percaya ka saha. Mana bisnis lu poe itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih, bisnis naon. Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok budak bisnis susah bisnis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis isinya. Hah?
pan cak ngokol cak salah kiri pan nyawan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyahok. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus kepoconge pokona. Ngomong Kak. Aing ngomong salah teh ngomong salah. Cek salah ki. Gitu tuh aing dia boleh carekan we ku sia pan salah ki. Salah ki. Aing kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek sehat lain. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kudu kalap kok mau bebeja paes ya cenah. Kitu nu nyandung celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Bari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Bani sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ieu gomus. Lumayan nyana ieu ngojai di neraka jahanam ye. Nggak ada takut gitu tante sih nggak ada kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Naon sih ya? Pantes bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu, Mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikanana tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya da, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante geus naon heh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia geus kumaha mah ditinggalkeun moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah ke aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kotor masalah teh bidug gimana teh jelema. Kotor masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah ieu teu mamang mah udah demi Allah bae teu tengurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang, wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing, tak tiktok. Teu nimbang jagoan biasa kareta. Kulo geus sok mikiran. Mana ieu manehna? Sake 2 kilo. Tuh nya. Wih, ieu main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang da komun make kos kieu mah tah. Kurang leuwih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deui gonyana tah supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak we geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna
mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur da bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh tah mah maling-maling kene ngan gede kemudian di dagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus di nyandung ya minul gomus ngai bahaya gede. Nah, inilah nyalametkeun diri maka sumpah bohong, gomus. Ieu bakalna asal muncul kalau malaikat. Kerbek. Panas ieu teh lain lalagan ribuan tahun tan ngagolot terkeunana ge. Aduh. Panas ya. Aduh, jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing yang ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana keur kaje emang kaje ka neraka udah ane mah gara-gara siau ge dadah kaje siap udah. Kan orang kita nyerinya di dunia, nyerinya di akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah saja. Ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak ulah datang ke kos gitu, dah mendingan ulah nyandung lah. Aican air itu tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Dengekeun we. Munaon. Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. Ima tuh dia gak bisa. Ayo. Iya mah kira-kira. Mungkin cerita kira-kira. Kenapa? Andai kata iya mun didinya di baturan deh jangan nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Urang mana tuh? Hadam, babu sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak ujian masak nyana geus maksudnya kawin kah kira-kira gitu Aican menang izin lu nyarekan moal aing moal moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin aya yaminul munakid aya yaminul gemus yaminul lagwi teu katrap ku hukum yaminul munakid katrap ku hukum yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke teu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun lu katrapan ku hukuman lu di dia ya walaki yuakhizukum bima aqattumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran 4 kali jeung hukum ese wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين